atuh maneh. Ieu mah penting pisan. Naon? Menyangkut masa depan kehidupan ya mah. Aduh, naon carita ka aing, bukan hutang ka soalnya. Gitu. Naon ieu geuning ih. Ya. Macem-macem juga na ka maneh. Ya. Sok sing tenang. Naon dia naon. Aing tadi depan jumahan. Naon bukan aja pasok lagi naon. Aing teh ngadekeun ceramah. Heeh. Cek si ustad teh, Heeh. lamun hayang asup surga, Heeh. kudu jadi anak soleh. Terus maksudnya maneh yang jadi anak pasoleh gitu? Heeh, ampe aing asup surga. Coba Eli, konsepnya lain gitu keren. Aduh, aing geus aing balik lah. Lieur sia mah. Nah, si Samad mah otak nanti di mananya? Aing erek asup surga itu jadi anak pasoleh kakak kabur aing kira men tadi anteng. Si Samad mah IQ na masih rendah di bawah aing gitu mah.